Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Haji channel. Aduh, alhamdulillah ya baraya. Kudanget dinten ayeuna ya, dinten Sabtu anu ceria dan berbahagia. Berbahagia. Nah, ieu baraya ieu nya kudanget ayeuna dinten Sabtu teh harina libur baraya tapi Kang Haji channel sareng Kang Haji Bana mah tidak ada kata libur untuk bekerja. Nah, saur nama ayeuna teh Kang Haji channel teh serta Uwi Damel teh bade langsung mulang baraya ka Ciamis. Nah, kumargi kebon anu di lemburna tos garing baraya bade disebor heula cenah. Tah begitu nate cenah da sadinten duka dua dinten bade mulang nate matak bade nitipkeun ka Kang Haji Banda si kebon nate kumargi kebon kangkungna besi ku sero baraya. Tah ayeuna mah urang ka Kang Haji Banda heula we cenah da saurna teh bade nitipkeun ieu teh kebon pakuana ka Kang Haji Banda cenah da duka sadinten duka dua dinten baraya ya teh Kang Haji channel mulang teh nya. Nah, ieu mah urang sumpingan lawe heula ya ka Kang Haji Banda. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam. Aduh, kumaha sehat Kang Haji? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanya aduh, kumaha pekerjaan lancar? Alhamdulillah. Lancarnya alhamdulillah lah. Cenah saurna teh Kang Haji channel bade mulang ini teh tos Uwi Damel teh. Ya teh geus poporose wae teh. Kerja ge nya. Subul teuing cenah. Nya Cenah. cenah. Kangkung di Ceboran wae anu di lembur cenah garing. Garing, waduh, kemarau nya. Ya. Aduh, masya Allah. Anu di lembur cenah geus. Kemarau yang panjang. Wah, tuh geus mulai edan deui ya. Geus mulai edan deui ya nya. Ayeuna teh kumaha? Ayo urang mah jadi keune kahayangna. Kahayangna nya Kang di mana nya? Karena cenah bisa gayot cenah. Mohonnya tuh ngahariring geuning tuh. Haring wae tuh aya. Oh, bade Uwi teh nya. Ya. Tuh incuna baraya kalaka ngagoler ya. Oh, tinggal tuh. Walah tuh. Tinggal baraya anu bade Uwi. Satu keyakinan. Wah, tuh nu bade Uwi cenah ieu. Nu bade nyebor. Sameme ieu masihan parabola ikan gabus baraya ya teh. Sareng lauk nila di dieu ieu baraya tuh. Allah tuh nu bade Uwi mah baraya su ieu nya masyaallah lah pana urang doakeun Kang Haji channelna. Mugia dipasihan kasalamatan, kelancaran di perjalananna baraya tah. Aduh, bade mudik cenah baraya Kang Haji channel we. Matak ete nitipkeun ka Kang Haji Banda tuh. Aduh. Insyaallah ke pelaksanaan upacara sareng perlombaan ieu baraya. Insyaallah baraya diayakeun di kebon pakuan. Pakuan mah. Insyaallah tuh tos persiapan ke kantun naon nu kakirangana kantun ditambihan baraya. Wah, tinggal ikan ya. Semangat kieu. Wah, tinggal tuh nu bade Uwi mah. Aduh, assalamualaikum Kang Haji channel. Waduh. Waalaikumsalam Kang Haji. Ah, bade Uwi teh. Nuhun abdi bade uwi heula ieu aya kabuberat. Oh, kamu berat bade nyebor panginanya. Nuhun da kumaha atuh atas gaduh pangemutan anu ku abdi jika raosna da kedah dicebor. Udah cebornya mata kita diamanatkeun ka Kang Haji Banda mah nya. Nuhun. Oh, mohon. Aduh. Aduh dengan abdi nu aya di Papua ieu. Iya lah, cing selamat di perjalanan Kang Haji nya. Amin. Aduh, tuh tinggal. Sarehatnya. Amin tuh. Baraya. Tuh, wah, anu bade Uwi mah, anu bade nyebor baraya. Kebona cenah. Tuh, cenah nu anu non kebon anu tos gararing di lembur cenah bade disebor heula baraya. Aduh, masyaallah ya. Ya kalanganku lalab-lalaban baraya ya tinggal tuh. Masyaallah nya baraya nya.
pokoknya malah ka baraya Kang Haji channel tong hilap sieurkeun rasa syukur baraya insyaallah pami urang perbanyak rasa syukur pasti ku Allah ge dimudahkan dilancarkan baraya. Wah masya Allah nyatu wah insya Allah baraya lah tapanginan kayak itulah barayanya kumargi Kang Haji channel na badai siap-siap heula cenah Dewi aku ngadeuy itu aya tuh, abotan heula ya teh abotannya. budak kumaha nih dangkat ayeuna teh anu asa pak cekcokan wae itu dah kedah uwi wae ya mah posisi kieu mah iya tukang Haji kada uwi henteu uwi wah rudat wae oh dat Kang Haji teh masalahna pepelakan abdi nu aya di kampung ku abdi teu acan kacebot eta teh nu di kampung teh nya amun upami pepelakan abdi tos dicebor abdi rada regreg gitu karena emutan teh wah mantap benar Kang Haji mau aya kabingung kabingbangnya itu si cebor mah Kang Haji nya alhamdulillah eta tah. di Karawas awas tah pangitan kitu Kang Haji nya cing salamat di perjalanan Amin, tuh amin. ieu Kang Haji Banda atau siap-siap bade angkat dambal cenah ka Bandung tah pokona mah kabar ya Kang Haji channel tong hilap lah perbanyak sholawat perbaiki sholatna insyaallah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun kangge kabaraya Kang Haji channel ge mugia ku Gusti Allah dipasihan kasehatan kalancaran berkah dan selalu lancar jaya wassalamualaikum warahmatullahi